Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji senarang syukur urang panjatkeun ka karet Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin kesehatan ka urang sadaya dugi tiasa dipukul ieu tempat. Shalawat senarang salam urang curah limpahkeun ka junjungan alam urang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa para sahabatna, para keluargana, para tabi'in dugi ka urang sadaya anu salaku umatna. Simkuring di dieu bade ngejelaskeun tentang lingkungan. Perkawis kebersihan merupakan hiji hal anu prayogik urang diperhatikeun. Kebersihan oge sebagian dari iman sareng hiji kunci kahirupan di dunia. Kebersihan nyaeta kewajiban urang sadayana tiasa ngajaga kebersihan lingkungan, sangkan lingkungan orang teh sehat tina jauh tinu penyakit. Seperti orang tiasa hidup sehat sareng tiasa hidup tenang. Nyaeta anu selain teh eta anu urang teu ngajaga lingkungan, urang teh tiasa kasarang penyakit anu kahijina tiasa tinu beugit, kadua tinu cai sareng tinu udara oge. Sakitu mun simkuring nu tiasa didugikeun kapunten ke segala kalapatan simkuring pilih boh aya basa anu kecap anu teu enak didangu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.